Nah guys, ningali saroja anjay. Saroja terus ieu naon ieu? Naon ieu tadi ngaranna tadi? Ieu naon ini? Seblak, tah seblak lada guys. Saroja terus ieu naon kue naon? Kue salju. Kue salju aya guys. Terus ieu naon ieu? Dia baru dia naon di? Aduh di. Ieu naon di? Kue naon? Oh, loba guys tuh. Ting naon ngaranna mah teu ngarti. Ieu mah Selendang Paris. Saroja terus ranginang. Selendang Paris ya guys. Mau beli teman-teman peryogi kue dongkap ka dieu ka bumina Walilis, Wayayan. Nah, saroja guys tinggal itu. Perkawis hargi mah langsung we kanu gaduhna guys. Ayo guys tingali. Oh, garaya kieu guys tuh. Diical guys, lain dipelong ieu mah guys. Tuh. Urang dengan nu gaduhna guys. Tah ieu nu gaduhna guys. Ieu tuh guys tingali keur pembikinan samara naon. Bumbu seblak tingali guys tuh. Tah ieu nu gaduhna tah. Wah beli wargi-wargi peryogi dongkap ka bumi Iris Wayayan. Mencatat bumi Mang Dedi. Tuh guys tingali. Tuh. Kabujang saepeun buru-buru. Masalah harga sabaraha cenah wak saplastik wak? Saroja 225. Tuh 225 guys, saplastik itu sabaraha sakilo aya? Tuh setengah. Terus Selendang Paris 20. Tuh Selendang Paris saplastik 20 guys. Terus naon deui nu dina keler teh naon? Kue naon wae? Hah? Kue toples 1000 mili. Oh, toples 1000 mili sabaraha cenah? 40.000 murah guys, tinggal diisi sabaraha tadi jerona lagi. Waduh. Keur lebarannya. Lumayan. Keur lebaran tuh keur bikin kene guys. Masalah harga mah meureunnan langsungnya berhadapan sama. Oh, seblak basreng. Aya wah seblak basreng. Oh, aya. Kerupuk basreng. Naon deui cenah mah teh? Kemudian sakitu guys, mau beli wargi-wargi atau teman-teman peryogi langsung dongkap ke Bumi Walilis nu aya di RT 02 RW 25 Atur nuhun.